Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayanya kalau rasakan ayeuna Mang Ewo menuju nganter wargi nikahnya. Wargi ti istri nikah ka masih wargi keneh panginten barayanya ka Cicadas caket barayanya. Hayu gaskeun. Wah, mobil panganten barayanya. Jauh am. Alhamdulillah barayanya tas dugi di Cimega ka Cicadas barayanya tebih-tebih teuing. Alhamdulillah. Ayo barayanya. Pangantena nuju diculik heula barayanya nuju bade di foto heula saudara teh. Lain. Kang tebihnya Kang. Tebih pisannya perjalanan anak. Damang. Alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Barayanya seueur. Penganterna sakampung. Alhamdulillah. Sakampung nu nganterna barayanya. Si Abah damang. Alhamdulillah. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si Abah. Damang. Alhamdulillah. Ya, aat. Ini pasukan ya. Bang Ariel damang. Ada damang. Iya. Kumaha ieu mah pang tukangna itu. Ieu mah jiga adek diculik ke pang tukang ieu. Bahaya. Panjangkeun we dia panjangkeun. Baraya orang pang tukangna kitu. Barayanya jadi sok emut ya kita waktu semangat menuju nikahnya. Kira-kira sekali dia mah itu. Wah bahayanya. Pasti nu di bumi bakal ngamuk. Wah bahaya. Heureunya. Tuh barayanya masih ngantosan sakedap deui barayanya. Ayo. Jadi teh baraya nuju di kalungkeun heula barayanya si bungana. Nuju diarahkeun ke fotograferna barayanya.
ape kentang mah. Kita karena rasa awalnya 30 fps nya. Deui teh. Ulah bahaya tuh. Jadi barayanya saking kuseueurna alhamdulillah tuh nu nganterna ge kuat ka penuh Pasukannya teh. pokona nama penuh nya Mang Ilham. Jadi anu nikah teh raina Mang Ilham barayanya Bungsuna. bungsu pokona mah nyeepkeun baraya. Nyeepkeun. Assalamualaikum. Alhamdulillah dengan kelancaran pamungki bae. Sok santai we. Sadayana ye ngadamel wajrong atul akhirah sehingga jantankeun pepelakan kasayan jaga jawaban jaga amin ya Allah. Tadi Assalamualaikum. Bu, Damang. Punten. Alhamdulillah. Iri ka dieu. Aduh. Abi mah ti Lebak. Putra almarhum Mbah Emin. Masa Allah si kasep Ari rama-rama beuleung Ari mah alus Nyeleces. Muhun. Dedetingnya di mana ayeuna? Di Cimega sareng mamah ayeuna mah. Nya. Iya. Hah? Di Cimega. Di Cimega Pasar Sabtu. Teu acan neme bade 3 sasi ieu teh nikah teh. Zina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang yogi bapak nikahkeun putra itu. Jang yogi bapak nikahkeun pun putra kajang yogi namina Nendian Nurjahra. Kalawan pada suka nganggo mas kawin kumas 10 gram dibayar kontan. Tarima abdi nikah kapatri tegas bapak nu jenenganna Nendian Nurjahra binti bapak Akid Wawan kalayan nganggo mas kawin kumas 10 gram dibayar kontan. Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sah. Acara akad nikah parantos lengse mangga kantin doa panjenengan ayeuna mah dicangakeun ka sepuh. Amin ya Allah ya Rasulullah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rasulullah. Amin ya Allah ya Rasulullah. Amin ya Allah ya Rasulullah. Bagi kedala kela ya. 1 2 3
Atas taja sekali deh cina mangga ya 3 tas ya mangga nah gini kes dia mangga kamu gue neng langsung Audi kamu ya tong ditinggalkan kamu kan ngareneng pada Ramadan terus halaluna apa halal kahuluna jika hoyong deui sakali deui hoyong naon tah banyak kene maneh teh mangga aduh biasa iya manggil sekali deui langsung dipoto Terus kanggo ngiringi pangatamu anu nuju tua leutna sakali deui ka akang diantos ka akang player. Alhamdulillahnya baraya akadna parantos beres parantos beres lancarnya baraya satu tarikan napas cenah cek ieu jika nama tos ngapalkeun heula barayanya tereh soalnya diseakeun langsung sekali jadi barayanya alhamdulillahnya. Jadi barayanya ayeuna teh bade tuang sorna teh parasmana ngantri baraya ngantri Para tamu undangan, tamu leman khusus keluarga besar di Malici Mega. Alhamdulillah panginten dina ieu saah urang sadayana tiasa kempel ngariung dina ieu haflah mubarokah insyaallah panginten dina raraga bungsu na jadi diangkawat si mulut bah bungsu ya teh. Oke, insyaallah ayatnya nih jenengna putrana. Ya ayo. Ya mah banyak ya. Jika ada di bawah deui. Aduh, masyaallah rabbi alhamdulillah. Budak banyak hijaunya ngerinya. Sama ayat dan ibu ereh nanya alhamdulillah ngawilikeun berbahagia panginten. Kita nu kawin ibu Aki bapak Aki. Teh Dian ke Kang Yogi dan dari keluarga sekolah hajat meminta maaf pilih kurang data kurang titik kurang daga kurang perjuang bisa lupa anak lain tina panabian aja mau anak pilih kiran sagarokin apa dan kasih insyaallah ngikron bisa kepada tamu ulama sadaya alhamdulillah siap wah si abah bas sakabehanana bah giwing siap Kang sugan teh aya deui itu dicobakan kejayaan gandrung seruan antar Yogi nikah barayanya ikuti terus petualangan Mang Ewok ayo gas deh. Abah langsung mulang bah Mulang we. langsung mulang sauna barayanya kita aya ieu nu gadona leuh Mas Damang alhamdulillah. aduh nganggo ieu deh lain ngiring nyimpen motor itu teh palangkeun di dinya si Mama Damang alhamdulillah aya nama jadi panganten cana kahilin sisibukan cana kahilin nuju di Girang eta na baik eta mah deureuy ya barayanya jadi saat tos tuang ya
Wih. Ayo Kang, mangga. Ayo mah. Wah, wih. Jadi wih baraya wih. Marulang, ayo. Salah. Jadi mah erehnya barayanya akad tikah teh. Tahu salapan teh tas beresna naon. Jadi ieu teh wakasna euy. Tuh. Ade ah. Ayo. Ayo apa? Kang. Nyusul. Barayanya sekian dulu petualangan Mang Ewoknya. Hayu gas ke.